Si Aji, awas ya ku ai. Aduh, kumaha ya. Ya, ini kegiatan kieu euy. Heueuh nya euy karesel kieu aduh. Ulina kasih cahyo yuk. Aya di putang-puting kieu. Ah aya meureun. Paling si eta mah da molor ka tempo ieu. Ah aing mah embung euy tapi hangeu kasih cahyo mah euy. Heueuh paroek kieu ieu kumaha tuh. Keung apa ieu anjing aing mah kieu ge dianteur ku indung aing. Lol. Gede teh awak dah teh mah imut. Kemana ieu euy? Karesel ya. Balik dewe ka posrona tuh. Sama tuh lah. Yuk. Kopi. Lah, kewe sugan aya milik. Nam yuk. Dah, dah udud mah aya, Fred. Kan Nah. kopi eueuh. Kelahnya di ditu sugan Geus aya. we lah di pos we nya. Heeh. Da keung kasih cahyo mah nih. Jang ulina di ditu. Ieu mah lagi di. Tah, ieu lah. Aduh, betah yeuh. Tah atuh da. Ieu udud aya lah. Duh, neangan kopi ka saha yeuh? Udud mah. Malah Kopi nanya. kopian mah. Korea. Aing ulin kasih cahyo. Puting anjing. Apa iya imah lagi murunan. Ditungtung leuweung di ditu tuh. Tapi ieu deh. Mantap. Ieu Oh, ini sesak ke. ieu. Mantap ini ke. Si cahyo mah. Urang yang seuli ya. Jadi saya tuh si Joy lain tuh di posona teh. Ah, disingsieunan ku aing ieu euy. Ah, kesempatan aing euy. Geus lah, ulang ngobrolkeun ieu urang leuweung. Penting ya kieu. Heueuh nya euy meni asuh puri-puri kieu euy. Heeh. Ti peuting coba ieu teh di kebon tuh sora naon tah. Lah kalah keung aing mah. Kang mah ieu nya sok lucu nempo si cahyo teh. Peledan. Geura pelengoh heuh. Da abong meureun heueuh di deket leuweung nya. Aduh. Eta kalah siga bagong. Si Aji, awas ya ku aing. Diheureyan balik sa ku aing mah sia, hah? Ada kitu teh ageuna. Manting cek urang genan urang ngobrol jabrah di dieu mah. Anjing. Duh, kieu palaur aduh. Sekarang diirikan heuh. Sok. Saha ieu nu manting ya? Da usah saha pret. Duh. Entah, bongan we sang ngomongkeun aing sia teh, hah? Disingsieunan sia ku aing mah. Syukur, tarik syukuran aing teh euy saminggu mah euy. Najis aing sieun. Anjay.